Aduh, kayak tilu siki ya. Tapi mainlah bandara ada Bang Tilu. Wah, aing di hier mah ngeunah gaji teh. Beres kan cuma kudu disikri karena tuh meureun dari sikran kos kieu lu merang maluru awi nyawa ka dapur dogna ya kena mau bener dari sikran ngecat na goreng gitu teh berdapur lah. Loh mari sana ada bedog teh untuk pokok mah aing mah aki dasar kudu campurkeun wae aing lah kita si Oban ketrek-ketrek wae keur nyieun naon si Oban. Awak aing muriang deui Ban. Karek ke kamari aing meuli obat. Aing garepang meulikeun obat deui Ban. Sia mah ketrek-ketrok wae. Bah, nyaho bedog tuh bah. Ini kan di lomari bah. Bah, aing mah sakit teh. Bah, Eta si Oban lainnya anu ngagorohan aing. budak dasar sakit gimana sih jangan mau manehna di kemarin mah ada. Bah, aing kudu sampeurkeun wae kemarin mah teh di kurang enak maksud wae kemarin ra gaji ayeuna bedog lu beudeanan aing sampun dah. Bah, Si Oban ngagorohan di mana mana mah geuningan. kudu sampeurkeun ieu mah. Bedog di mana, Bah? Bedog. Hah? Bedog. Bedog, Bah, bedog. Ini di luromari geuningan eueuh. Oh, bedog. Heeh, bedog di mana? Kamari teh. Oh, aing nundana Ban. Aduh, aing mah. Eta aya kopi sagala dia ngopi deui wae. Patu tong maka ngopi apan boga penyakit lambung ge. Di dia mah eueuh sapi. Oh, sok. Eta tah, kopi tah. Iya mah kopi Ban, lain sapi kopi. Duh, aing. Heeh, eta batu untuk ngopi di sana. Eta mah ya, untuk ngopi, untuk ngudud nya. Naon? Entong ngopi, jeung tong udud Abah. Oh. Heeh tuh. Heeh. Nya. Heeh. Bedog di mana Ibu ngisikan awe. Dah. Itu nyaho aing ngan poho. Aduh. Kamari pan di lomari, Bah. Urang teu di lomari. Kamari teh urut naon? Eta tanggal sampo. Aduh, aing di mana di jorok di mana wae tuh ge.
di eta di mana? Oh, tunggu sebentar. Udah mah nyempang bandera jadi segala nggak selalu ngitan. Si ngomong naon ban aing teu gadenge. Ih, eta bedog. Gitu nunggu mah gaji kapangge enak kan ti bedog dihanan ah. Bedog, bedog. Ya, pelahak-pelahok wae ah. Ban. Naon? Hadapun gentong. Buset. Handapun gentong. Heeh. Bu, Aing mau ni handapun gentong paling kapang ya tuh. Aing mah. Paingan atuh di tangan kali itu kali di lomari dia tak mana pun gentong ampun aing bedak kaki teh bisa tuh mah panggih gitu mah dasar aki seragaji enak ganti bedog ganan so aja ini nak hesek cuma jadi juga mau yang ini yuk ngitan wae mah urut make mana ke jorok di mana wae para botan teh kudu sumputkeun ieu mah kuduna ini ampun ih segala apa terlepas hari minum telepon deh nan Haji Odang. Wih, naonnya. Naonnya. Haji Odang ya. Apakah berita naonnya? Dikhawatir gitu ya. Assalamualaikum. Kang Haji. Aya naon ya? Duh, bener ruas ya mah. Dinarieun aya telepon Kang Haji. Oh, silaturahmi ka dieu. Oh, iraha. Oh, sonten. Itu teu mana-mana di imah wae ieu mah. Di imah wae. Kayak ditunggu tuh ada ka dieu mah. Iya mau kemana-mana itu maksudnya iya gue nyusir kan awi iya juga tiang bandera iya panek 17 Agustus ya lah kudu RT lah kudu buat dari contoh masyarakat atuh nya tuh oke sorenya sore yo Assalamualaikum ya berita naon ya sinarieun ieu mah ya Kang Haji Odang mobil lawas dilawas coba deui lah disingkat dia manten cepet main mah untuk pas lancuk nak ewot lila main mah cepet biasanya langsung janjian teh bener lah jadi tegerenahan ieu yang aya telepon di Haji Odang ya naonnya duh terus semputin ini mah pakai aki dua dia anak